pun percaya harus 7 tahun terjadi saya pikir kena itu aparat. Kakak sarang KTP. Eh, Masa Allah 7 tahun. 7 tahun gak kadus duit dihakan. Jadi hantu daftar duitnya tesapira sama hari tanggal 50 kat Jalanan di dieu mah waduh parah pisannya, reksak pisannya. Kan tapi aing keur rezeki nu aya mah di dieu besok aya orang mana orang jauh. selain eta kang lain jalan ieu mah aparat wah eta terus bisa turun wah kok eta terus jauh orang yang kakak yang KTP pun percaya harus 7 tahun terjadi saya pikir kena itu aparat. Kakak sarang KTP. Masa Allah 7 tahun. 7 tahun gak kadus kalau sisi 5 tahun duit mah kopek teh urang mah rezeki urang berubah kene kan Dari KTP mah kewajiban warga masyarakat itu kudu gaduhnya. Teman anu ngadamel anu ieu nya. kami minggu ke tukang tanyakeun ka desa urang tapi ka ayeuna urang janji saminggu 2 minggu geus sabaraha bulan ayeuna. KTP teh tejan-tejan. Terus urang kudu ngeluh ka mana ulah ningali urang bertemu itu di menghadapan motor anak urang di sekolah 2 anak kan ajar urang teh diusahakeun ku guru teh. Ieu pas kamari karek. Geus pannya surat Sabaraha mari kata nyukat KTP kan kapan surat pindah di Bekasi ka dieu 700. urang pada lamunya tempat keluhan masyarakat teh urang mah cilit urang geus jengkel. Teu ieu nya, teu karena teu aya nya. Jadi posisinya urang geus 5 tahun duit mah kopek teh urang mah rezeki urang berubah kene kan Dari KTP mah kewajiban warga masyarakat itu kudu gaduhnya. Teman anu ngadamel anu ieu nya. kami minggu ka tukang tanyakeun ka desa urang tapi ka ayeuna urang janji saminggu 2 minggu geus sabaraha bulan ayeuna. KTP teh tejan-tejan. Terus urang kudu ngeluh ka mana ulah ningali urang bertemu itu di menghadapan motor anak urang di sekolah 2 anak kan ajar urang jadi usahakeun ku guru teh. Jadi anjing deh jadi hantu. KTP teh nya. Hari gitu ya bener gitu aparat. Hari KTP mah sudah sama gratis. Minggu kamari kan urang di desa kota Haji janjina 2 minggu ayeuna diraguan sabulan leuwih. Urang mah kok harga masa calangapna desa anjing aparat desa kok secalangapna ku aing bayar asal jadi Jadi ieu mah jadi hantu teh da